Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan anu katuna carios kalayan judul Jawara Sagara Kidul karangan Ki Leuksa. Hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka tua kampung mani atoh di titah lumpat teh heuda geus eueuh wawanen belecet lumpat muru tangkal waru tapi aya musuh nu ngawaskeun keajeng di halangan bari seuri mureleng ka tua kampung nyapuguh tua kampung teh ngarenyag mani ngadegdeg tapi Nyemaryani awas ngan sakilat luncat kep beung musuhna teh dicakal ku dua leungeun kalawang dibalangkeun kalaneuh tepi ka ngalayang wah gobas kana rungkun tamiang ari Nyemaryani mah tetep tagen nangtung ajeg bari peureum ngimpleng ku panon batin neangan laratan ngeunaan nuker kajadian breh kaciri nu pabuwis tinggarero matak paur teh ukur ngagurat hideung sagede-gede leungeun Nyemaryani ge heran nah bet kitu dan nu sidik jegrigna mah manusa ngan hiji geus pasti si baki anu sajati brai panona beunta deui kekericeuman jiga anu serab breh si baki mamalihan masih keneh ngaliud kalobana mah geragot tarung jeung si Nul katut baladna sedengkeun tua kampung mah nyarane kana akar bari lalajo hah ieu manusa mana loba-loba teuing naha mani sarua deui mana nu aslina ceuk gerentesna Nyemaryani bari terus mitenan hiji-hiji ras inget kana papatah kolot mun aya nu metakeun ajian kitu ilikan kalangkangna nu kajajaden mah moal aya kalangkangan sabab ukur wujud kalangkang batin nipu tetenyoan Nyemaryani tungkul nempokeun kalangkang tapi ieu mah da kabeh aya kalangkangan atuh bingung Nyemaryani teh aneh mun aya kalangkangan mah bener-bener wujud lahir lain sakadar tetenyoan kek nah ilmu nahaun ieu teh si baki menang ajian kieu ti mana ceuk gerentes hate Nyemaryani bari terus mikir sabot kitu sebrut aya anu nyamer kana beungeutna leungeunna rek ngajamret irung Nyemaryani tapi kaburu katakis hiuk grek gebut ti beubet terus ngorejat deui barang rek nonyok ditewak buukna diuleng bari dijungjungkeun eta jelema teh gogoakan sabab munana ngadadak panas ku Nyemaryani dipelong disidikeun tarangna aneh sakitu tas bagerak sakitu lilana teh teu aya kesangan garing we kawas hulu wayang Nyemaryani seuri gunain segala jadi resotin kahed aing nyeri cek eta lalaki bari gugudubugan hayang resot tapi ku Nyemaryani teh dibere omer langsung dibalangkeun ka luhur halayang koceak deui gebut ninggang lemah mani ngampul pokna bari nguniang deui hudang barang geus ajeg nangtungna cakakak seuri teu aing mah kaduri aing mah teu bingung ayeuna geus kapanggih rusiahna rasakeun sia baki Nyemaryani geus teu malire deui ka musuh najan pabuis ge teu diladenan terus lelempangan bari ngajingjing bedog panona ngawaskeun ka si baki mamalihan anu balawiri matak lieur Deka mana sia teh bikang edan rajageun aya nu wani narajang
leungeunna dihematkeun rek ngababuk tarang Nyi Maryani teu diengkekeun deui. Hiu kaplas disabet beungna tapi ka ngakulutuk sirahna teu beda jeung sirah wayang. Awakna ngagebut murag tapi tuluy hudang deui. Jol deui nu sejen habek disabet cangkengna sapat sakali ngadek kubrag kana lemah. Terus hudang deui kitu jeung kitu we teu aya eureuna. Nya akhirna tepung jeung si Baki asli. Si Baki reuwaseun. Sabab ninyo kalakuan Nyi Maryani anu ngumbar amarahnya betan baladna tapi katinggal enceng sapat tina awahing kusieun kesangna tapi karenung tina tarang terus metot baladna duaan sinana angtung kencaeun jeung katuhunan. Silaga si kedeng ngadeukeutan ka aing. Aduh cek garentes hate si Baki bari unur-unuran. Sedengkeun baturna anu duaan maju rek jadi tameng sangka nu asli henteu kapanggih. Tapi Nyi Maryani geus bisa neguh mana nu asli jeung mana nu kajajaden. Harita keneh ge geus kanyahoan tarang si Baki renung ku Kesang. Sedangkeun nu dua deui mah anger garing. Benang sia rasakeun Baki. Cek garentes hate Nyi Maryani bari terus maju lalaunan. Bari alak ilik api-api can nyaho kana nu asli. Sabot alak ilik itu seak aya nu narajang ti kenca langsung ditakis brut. Leungeunna pagat kasabet plug murag hareupeunana. Blig leungeun anu karek murag teh ditincak. Ari panon melong kanu boga leungeunna tapi bari taki-taki. Kurang ajar kadikeun leungeun aing sia sedan kurang ajar. Si Baki mamalihan nyarekan kituna teh bari ngawahan rek ngajong ku suku katuhu. Heat cilepung sukuna ngalayang rek ngajong careham. Tapi sakilat dipapad deui ku bedog. Hiup brut sapat pingpingna kebut ti bebeut. Leungeun jeung sukuna dipulung dijungjungkeun ka luhur. Tetela teu bisa waras deui dikitukeun mah. Hiup belawar sukuna dibalang-balangkeun ka kidul leungeunna ka kaler. Duanana pajauh atuh nu hiji ieu mah Namru teu hudang deui. Si Baki asli beuki sieuneuh. Beungeutna sepak Kesangna renung dina tarang. Malah mah geus aya anu ngalemereh kana pipi. Ku Nyi Maryani direret ke juru panon. Terus maju deui lalaunan. Hiu aya nu nampiling ti sisi disabet pagat pepeuteuyanana. Terus maju lalaunan ngadeuketan si Baki anu asli. Ari si Baki samar pola rek lumpat sieun katohyan ari henteu sieun kagiliran disabet. Nu akhirna ngajengjen najan Nyi Maryani ngadeuketan ge teu usik. Barang geus deukeut janta barah deui siak Nyi Maryani teh nyabetkeun bedogna bekeuna kana cangkengna. Ngan aneh ieu mah teu sapat sakali ngadek tapi getih mancer mani juuh. Rug si Baki asli ngagubrag. Terus gugulingan barang agereleng ka deukeut Nyi Maryani. Blig dijejak ke suku katuhu meneran kana beuheungna. Si Baki buncelik sungutna calangap getih tina tatu terus ngucur. Ampun Allah, ampun. Si Baki ampun-ampunan. Dua leungeunna muntang kana bitis Nyi Maryani tapi karasa gerakanana leuleus taya tanagaan. Bareng jeung kitu, si Baki mamalihan anu sakitu lobana teh tinggal leong jiga salaton.
Atuh si Nuwa jeung baladna beuki sumanget terus metakeun bedog. Mabad musuhna tinggarero kawas anu mabok. Hiup hiup bedog disabetkeun berat musuhna kababad. Tinggal lenceng pegat aya anu cangkengna, aya anu beuheungna. Kitu deui Karim sarua jeung si Nul. Sasatanaga dibicilkeun sakaligus bakat ku hayang geura ngarengsekeun perang. Bedog dibabadkeun musuhna tinggarwak bari tinggareblug-rubuh loba suku jeung leungeun anu papisa. Mani rame tinggarero bari tinggareblug. Akhirna kabeh gempar. Bareng jeung ulahekna si Baki teu kuatin. Sabab loba teuing kaluar getih. Kulahek sirahna lehek geus teu usik deui ngaleh-leh bari ngahenen. Napasna geus lemah pisan. Panonna ge peureum. Sedengkeun getih tina tatu terus nyurucud maseuhan jukut ngabayabah dina taneuh. Hampura Baki, bongan maneh ngajak ijen jeung aing. Tah kieu balukarna, cek Nyi Maryani bari mindahkeun sukuna. Si Baki ngaguling geus teu aya daya, teu aya anu nulungan deui. Si Baki nu sejen nu geus ragrag ting golepak ngajaloprak teu bisaeun hoja. Kaayaan didinya jadi mata ketir nu beunang ku bedog teu nyambung deui jeung teu aya anu nyoara kabeh jempe simpe teu kadenge deui anu ngomong dina sora si Baki. Si Nuwa jeung Karim katutua kampung jul-jol nyalampeurkeun ka Nyi Maryani. Kabeh nganuhunkeun sarta ngawilujengkeun kanu geus unggul nandingan jajaten si Baki. Nen, mang asa dina pangimpian. Nah ieu teh bet kieu kajadianana ih. Gila ting. Kakara ayeuna menakan banjir getih kawas kieu itu mayit meni patulayah Nen. Ceuk tua kampung bari nunjuk kalayon nu bayatak sabudeureunana. Patua, ieu lain ngimpi. Tapi ieu teh kasakten si Baki jiga nama ngagem aji Raga Sewu. Tageuning geus beunang aslina mah. Kabeh ge namru. Cek Nyi Maryani nunjuk ka si Baki anu guyang getih. Nah geuning Nen mah tiasa menakanu asli. Pun mang mah boro-boro milih tinu sakieu seueurna teh ngabedakeun dua siki ge. Aduh, teu tiasa mang mah. Kuring ge geus lila meunang ilham teh. Tah, sidikeun anu mamalihan mah boro-boro aya kesangan. Getihna ge eueuh. Jadi kuring teh mangihan nu asli. Tina cirina anu yakin nyatana kesang. Si Baki renung kesangna basa di deketan ku kuring. Sieun meureun. Oh gitu. Nah daku mang mah teu kapikir jeung moal kapikir we deui. Keun bae da geus rengse ayeuna mah. Tapi balad urang aya anu tiwas. Hayu urang uruskeun heula. Cek Nyi Maryani bari nunjuk ka baladna nu geus jadi layon. Sarerea ngadeuketan. Nyaan geus kari jasadna. Nuwa jeung Karim ngarasa sedih deku gigireun layon sobat-sobatna. Daya nu ngomong ukur ting rarenghap narik napas jero. Urang teraskeun mitra. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus waktuna dulur urang geus mulang ka kalanggengan. Leres Nen. Teras bade kumaha ieu teh Nen? Cek tua kampung bari carina kedak deui. Kumaha Mang Nul teh?
sabab ieu teh kulawarga Mang Nul. Nah rek dikirimkeun ka kulawargana atawa kumaha? Cingan menta kamandangna ti Mang Nul. Nyi Maryani kalah nanya ka si Nul. "Nen, ieu pun dulur teu aya deui kulawargana iwati Mang sapara kanca. Walasan taun sasarengan geus aya kana tauna gitu tah. Malih tos asa jeung dulur pet ku hinis we. Jabati kitu baraya-barayana anu lanes tos teu aya deui. Nya ieu mah urang pula sarawe ku urang. Nanging Kang Dali can terangeunkeun we heula, Nen." Nyi Maryani ungut-ungutan ngartieun kana maksud si Nul. Harita keneh layon teh dibebener dipindahkeun kana tangkal waru di turuban kudang daunan. Gek sarerea diuk jempe teu aya anu ngomong. Nyi Maryani ge sedih lantaran kakara ayeuna aya korban jiwa dina pertarungan anu geus mah teu nepi ka kieu. Kumaha salajengna ieu teh Nen, ka mana Den Eloy? Cek si Nul bari nyusut kesang dina tarang. Cicing heula di dieu Mang. Urang nungguan laporan ti Kang Eloy jeung Mang Dali. Tadi teh kukuring diutus tikeun maluruh guha tea. Da moal jauh ti dieu buktina ieu si Baki aya di dieu. Semon mangga tuh Nen. Nya saterusna mah sarerea ngariung nungguan layon, ngareureukeun kacape bari nungguan laporan ti si Eloy jeung Mardali. Angin gunung ngahiliwir nebakana dangdaunan, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna teu nyahoun kana kasusah jelema, bungah we jigana teh. Cag tunah heula. Ayeuna kocapkeun si Eloy jeung Mardali. Harita teh keur lumpatan neangan guha dipake nyumput ku Nurkala jeung baturna. Kanyahoan ku si anak laut anu keur ngintip tina tangkal Ki Hujan. Alah gelo teh balada dibagi dua euy. Cilaka lamun diantep bakal kebat ka guha. Bahaya gede yeuh. Cek si anak laut bari terus ngajleng ngalayang ka handap kawas kalakai. Jilek kana lemah terus lumpat tarik megatan pijalaneun si Eloy jeung Mardali. Tadi nama si anak laut teh rek narajang ti gigir. Tapina kalah kabengbat ku si Eloy. Reg eureun di hiji tempat nangtung ajeg bari nulak cangkeng. Jol si Eloy jeung Mardali atuh mending ngajenghok nanya si anak laut aya di dinya teh. Reg eureun bari ngahegak. Ieu geuning si wawalak teh Mang Dali. Beunang ieu kapagi anak jurig teh. Cek si Eloy bari ngahegak. Ngomong kituna teh ngabrang-brangkeun hate anu reuwas. Sabab geus jelas moal kuat ari kudu adu hareupan jeung si anak laut mah. Geus jelas elmuna lain lawaneun manehna. Kebeneran Den, urang kepung kuduaan. Sageuy asa piraku kuduaan mah. Make teu kuat, mun perlu urang eunjit we lah. Kitu pokna Mardali ka Eloy. Reka mana sia teh euy? Lutung. Ngadonting alas ruk di dieu. Hayang dipodaran kuing. Penting alas ruk di leuweung mah iwati lutung. Awas ya. Mun wani maju salengkah deui dibalangkeun ka laneuh kuing. Cek si anak laut bari nulak cangkeng. Panona mureleng kanu duaan. Si Eloy jeung Mardali teu ngomong. Bingung ku pijawabeun. Mun si anak laut ngancam kitu bisa kajadian sabab moal pati-pati ngomong. Lamun teu sanggup jeung prakna. Moal Den. Kasieun Mang. Urang teh lalaki. Itu mah budak. Urang mah kolot. Ayo urang lawan lah. Mangga Den mangga. Cacap badami kitu. Mardali langsung luncat ngadeuketan ka si anak laut. Panona mureleng bari kekerot bangun gemes hayang gerang ngarekeb si anak laut. Tapi kalah diseungseurikeun.
Maneh teh nanaonan meletetan kawing. Anak sedan dengekeun ku sia samemeh galungan jeung aing. Jawab heula ku sia. Bisi aya kapanasaran sok omongkeun sabab geus kojor mah moal bisa ngomong. Ye, nya heueuh. Aduh, kamana wae maneh mah ngomong teh euy. Teu kudu dicaritakeun deui nu kitu mah atuh da geus pae mah nya bener we moal bisa ngomong. Dan di mana-mana ge anu kojor mah tara bisaeun ngomong. Leumpang ge digarotong. Aya deui wae mah. Mardali amek atuh meuni kekerot ngadenge jawaban gitu ti anak laut teh. Tapi manehna perlu ngomong. Sabab geus asak badami jeung si Eloy. Yen mun si anak laut kapanggih rek ditanya heula. Jelema, saha ngaran maneh nu sanyana? Saha inung bapa maneh nah teu diwarah ku kolot? Hirup teh bet milih pibahayaeun sia. Si anak laut kerung. Panonna disipitkeun tapi neuteup ka Mardali. Tita tadi ge hatena jadi paciweuh mun geus ras inget kanu jadi inung jeung bapa. Tapi manehna teu bisa ngomong gitu bae sabab rumasa teu ngarti kana jujutan turunan. Sia teh ngomong naon? Nah rek gelut kalah ngajakan pancakaki. Nah teu lieur sia teh cager. Teu lieur aing mah cager. Teu bingung aing mah waras. Tapi hayang ngadenge heula omongan maneh. Saha inung jeung bapa maneh? Ngarah mun maneh kojor babari nyalabarkeunana. Setan alas. Sarua jeung ngahina ka aing. Puguh aing teh keur bingung. Awas ya setan. Ya. Si anak laut jadi amarah. Tara-tara ti biasa bet kasar ngomongna di barungku ngagidir nafsu. Gajel ngeluncat ka Mardali gerakanana cepet lir kilat. Mardali karek aya niat rek ngagiwarkeun awakna. Tapi panarajang si anak laut keuna manten. Siu, cebet kana dadana. Kebut. Mardali ti beubeut leungit kasaimbangan gara-gara dijajak ku si anak laut. Jeung anehna tas ngajejek Mardali teh teu nincak heula lemah tapi langsung ngabelesat ka si Eloy. Awakna ngalayang kawas meunang maledogkeun. Mangkaning si Eloy keur balangah sabab kaget nanyo Mardali anu ngajengkang. Ya. Wah, dada si Eloy ge dijejek sanasib jeung Mardali. Ajo, alah anu yang. Curalit blak. Si Eloy nangkarak bengkang. Dadana nyeri jeung seueul. Amekanana ge tepi kaeungap. Ari si anak laut geus nangtung deui dina taneuh. Nolak canggeng kawas tadi katara beungeutna keuneuk. Amekkeun pisan mun diajak ngomong urusan inung jeung bapa teh. Sabab asa dihina, asa dicacampah, teu bisa nyalusur kana paniatan batur. Sok sia sakali deui nanyakeun inung bapa aing. Sarua jeung hayang modar sia. Ulang aina sia. Da aing ge boga inung bapa mah boga. Cek si anak laut bari kekerot. Ayeuna mah nyaan amakna teh anu biasana sok cecengiran teh ayeuna mah teu kadenge. Mardali jeung si Eloy tingkun yang udang deui. Muringis nahan ka nyeri. Tapi duanana teu sieun tetep teuneng ludeung wani ngayonan si anak laut. Aduh Den, dada sieul kumaha? Cek Mardali bari ngareret ka si Eloy nu sarua ngarasa nyeri. Amekan asa eungap. Bahaya gede mang. Ayo urang lompat ah. Moal kuat ayo lompat ah. Atuh teu loba pikiran deui belecet duanana lompat ti babaranting sabab geus teu kuat ari kudu ngayonan si anak laut kitu mah. Geus sababaraha kali adu hareupan Mardali teh eleh jeung eleh wae. Atuh ayeuna ge eueuh ka wani
kena dijejek sekali teh terus ngabecir. Mana saatah adol euy. Rek kamana sia kehen. Diberi ku aing mah sia. Bulasat si anak laut lumpat awakna ngajelepung ka luhur. Terus ngalayang ka luhureun anu lumpat kalayang. Cilek nangtung hareupeun. Rengkog si Eloy jeung Mardali ngarengkog. Meh bae ti kusruk balicet mengkol berengbeng lumpat deui. Tapi jeleng si anak laut megatan deui. Kitu jeung kitu we aya kana 5 kalina. Rek lompat ka mana sia teh setan kolot? Tong di teh malamang, nam lompat deui. Ayo Den. Berengbeng duanana lompat kanu bala terus ke gorobasan. Nubruk rungkun kaso jeung manya. Jeleng si anak laut luncat deui korosak jelek. Aya hareupeun si Eloy. Yo nu gelo teh rek ka mana? Sok sia. Rek lompat ka mana deui sia. Eunang ayeuna mah. Cek si anak laut bari maju lalaunan. Sedangkan si Eloy unur-unuran bari ngadeg-deg sieun ku si anak laut teh. Ari Mardali geus jauh lumpat tereh tepi ka Nyi Maryani. Ke heula. Ulah ngamek jang. Ulah ngamek da moal naon-naon. Teu da uing mah henteu. Ke heula. Cek si Eloy bari leungeunna uyup ayap. Neangan pamuntangan. Samar polah jeung samarampa ku si anak laut kacida sieuna. Reg si anak laut teh eureun kawas aya tanaga gaib anu ngeureunkeun sukuna. Asa berat asa hese rek ngalengkah. Sedangkan si Eloy aya kasempetan. Pok ngomong malah bari jeung sura-suri sagala. Jang. Ulah galak atulah, ulah galak. Da uing mah moal naon-naon moal. Sia jahat. Sia rek ngaluksak balad uing. Ngaran sia Peloy anu Peloy mah tereh kojor. Awas ya. Ku uing dikojorkeun sia. Cek si anak laut bari molotot. Huntuna kekerot tapi aneh nangtung ngajengjen jiga anu keuna ku tenung. Renghap si Eloy teh narik napas jero. Manehna jadi inget deui kana katerangan ti tua kampung. Aya beja yen si anak laut teh asalna ti basisir laut kidul. Sedangkan manehna kungsi leungit budak teh apan di dinya deui di laut kidul. Si Eloy bungaheun. Ngantek ngomong teh asa hese rek pok. Ukur ngagarentes dina hate na buahnya. Ieu teh anak aing, deuh teuing yeuh, mun nya teh anak aing. Kitu cek garentesna si Eloy. Tapi kabaca ku si anak laut. Tong ayeuna sia najan uing teu boga bapa ge uing mah lain anak sia. Mana make nyebut deudeuh ka aing. Gebeg atuh si Eloy teh ngarenya gelantaran kaget. Manehna teh ukur ngomong di jero hate tapi kadengeun ku si anak laut. Atuh jadi buyar deui pikiranna teh boga sangkaan. Yen si anak laut teh anak setan. Buah-buah ieu mah anak setan ye. Mardali, tolong. Cek si Eloy gogorowokan menta tulung ka Mardali. Cacap ngomong kitu kurusuk lumpat bari kukurbutan kanu bala daun kaso nu ngeset kana ceuli teu dirasa. Terus mangprung kabur hayang jauh ti si anak laut. Jol atuh kanu negla. Gebeg si anak laut nyampak di dinya atuh mani buncelik si Eloy teh. Leungeunna ngaleper beungeutna sepa mangkani geus kaciri. Si anak laut kekerot amekeun. Untung keur kitu teh jol Nyi Maryani. Lantaran ngadenge tulung-tulungan geuwat kadinya. Kang Eloy, mundur Kang, mundur. Cek Nyi Maryani bari luncat kagigireun si Eloy. Rek newak si anak laut. Gebeg si anak laut ngarenya greuwaseun. Ngadenge sora Nyi Maryani mah puguh mani reuwas kacida pikeun anak laut mah. Malah teu wani neuteuk beungeutna teu wani paamprok panon belecet si anak laut teh lumpat. Sabab geus kataksir manehna moal kuat ngayonan Nyi Maryani. Paling ge leuleus deui kawas anu geus.
Hei anak laut, reka mana sih ya? Dagoan. Pelesat. Nyi Maryani ge lumpat ngudag si anak laut tapi samemeh katuturkeun paledug aya haseup bodas. Mulekana lemuih ngahalangan Nyi Maryani. Reup kaayaan di dinya poek atuh Nyi Maryani teu wani kebat ngudagna. Sabab lamun gagabah bisa milepas kana jungkrang. Akibatna matak cilaka. Rageureun bari batuk sabab haseup teh asa sereng matak peuris kana tikoro. Aduh, Nyi Maryani nalonyong gancang deku menang sajongjongan matungkul bari batuk. Sirahna lieur hiuk angin di kajauhan beuki lila beuki deukeut, sorana seah munguh ngaguruh. Nyi Maryani ngahegak. Breh kaayaan di basisir laut kidul, kabayangkeun sora si anak laut asa halimpu kadengena. Matak dedengeun matak nineung hayang geura beunang, geura kabawa. Mah Gusti, nah saha eta budak teh nu sanyana? Nah anak abdi atawa lain? Duh emak, kumaha ieu teh? Kitu garentos hate Nyi Maryani bari terus cengkat lalaunan. Haseup masih keneh mulek. Kaayaan jadi poek ngahalangan tetenyoan. Eta teh pangawasa si anak laut pikeun mindingan musuhna supaya teu kebat ngudag. Nya kapaksa Nyi Maryani teh mundur deui lantaran can apal kana kaayaan di hareup. Bisi ragrag kana jungkrang. Karek ge 10 lengkah kaayaan teh geus robah deui. Caang kawas tadi sabab geus kaluar tina gulungan haseup. Nyai, mana si anak laut mana? Na teu di bawah. Cek si Eloy manehna hahehoh lulumpatan nuturkeun sabab manehna teh panasaran hayang nenyo deui beungeut si anak laut. Asa sono teu seubeuh neuteub teu wareg nalek-nalek. Kang Eloy, eta budak teh sakti. Nah aya budak kitu-kitu teuing nya. Lumpatna gancang lir kilat, karek bieu geus bisa muput haseup bodas. Kaayaan tetapi kapoek. Lapur Kang Eloy, teu katuturkeun kabur budak teh. Aduh, kamana atuh nya? Aduh, bieu teh jiga geus dina ku akang teh keur ditelek-telek beungeutna. Ari pek teh kalah nyarekan terus kabur. Sabar Kang Eloy, sugan we aya cara sejen. Keun da ayeuna mah geus kanyawan. Ayana di gunung ieu, hayu urang balik deui ka urut tadi. Aya balad urang anu tiwas. Hah, tiwas? Kunaon tah maot tiwas teh? Si Eloy reuwaseun lantaran manehna macan nyahoeun yen aya baladna anu nepikeun namahan pati. Nya maot Kang Eloy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pileuleyan atuh. Si Eloy ngahuleng sedih. Ngadenge aya nu maot teh lantaran manehna nu boga lalakon tapi nu cilakana batur. Sidik anak buahna teh bela satia tapi kategana naon ge nyawa keur ngajalankeun tugas dina marengan manehna. Hayu Kang Eloy, urang ka ditu heula. Nya hayu atuh Nyai. Bral duanana leumpang balik deui ka urut tarung teh. Barang jol mardali keur ngahuleng bari nyang hareupan layon. Manehna kacida sedihna sabab nu maot teh anak buahna nu geus 11 taun bebarengan. Mangali saha nu maot nah make maot kunaon? Cek si Eloy bari muru layon brek deku. Teu aya nu lemalan da kabeh geus dumuk kitu. Ukur ngaharulang we bari tunggul. Kabeh ge sedih si Eloy ngalima. Cipanona cari nakdak teu ngomong deui ukur kunyam-kunyem ngadoakeun kanu mulang ka kalangengan. Tah kieu kajadian anak Kang Eloy. Rek kumaha ieu? Cek Nyi Maryani meupuskeun kaayaan anu sepi jempling. Teuing atuh kumaha nya ari geus ieu mah. Heuh dalah di kumaha atuh da urang mah teu bisa naon-naon. Urusan ieu Kang Eloy anu kudu mutuskeun. Kuring marek nurutkeun bae. Sok badamikeun jeung Mang Dali. Cek Nyi Maryani seren sumeren. Si Eloy melong ka Mardali nu dipelong ukur ngarahunya akhirna dibadamikeun yen layon terek dibawa balik ka lemur ka runcang. Sabab asa kurang hade ari kudu dikubur di dinya mah meureun moal bisa mulasara nu samistina. Ngan ari dibawa ka Haur Kuning menjauh teuing walurat di jalana. Akhirna
bring sarerea mulang deui ka lemur karuncang. Bari mawa layon sedengkeun si baki nu namru teu aya nu malire diantep bae sila ngajoprak di dinya. Angin gunung ngahiliwir nebakana dangdaunan. Tong ngeret disada jajab nu mulang ka lemur. Kocapkeun si anak laut mitra. Harita teges tepi kaguha datang-datang terus ngalungsar. Beda ti sasari betasa kacida capena. Kesang nangucur napas nage meningah hegak dina guha kosong. Teu aya sasaha. Sabab nur kalajeng Mbah Murda katut amuju masih jauh tidinya ngahaja ngungsi. Aduh alayang, nah capek-capek teuing ngakaraeun euy make jeung sieun aing teh. Saha wewe gejut teh aya nanaonna dina awakna nya aya naonan. Bet matak sieun ye. Aduh. Si anak laut teh ngomong sorangan bari molong ka urut ngaliwatna tadi. Bisi aya nu nyusul maksudna mah. Tapi da lebeng teh aya naon-naon. Sabab Nyi Maryani teh sanggupeun ngudag. Sieunun bisi nyasab atawa ragrag ka jungkrang. Saenggeus reureuh tina kacape, si anak laut teh leuleumpangan sorangan bari kerung mikiran kajadian tadi. Aya hiji hal nu jadi ganjelan kana hatena, ngeunaan indung jeung bapa anu ditanyakeun ku Mardali. Manehna teh geus lila mikiran hal eta, tapi mun aya anu nanyakeun betasa dioconan, asa dihina jeung dicacampah. Hah, ira hanya aing rek tepung jeung inung teh atuh. Ratu ngabejaan ka aing inung jeung bapa bakal kapangi mun aing terus ngalalana di darat. Tapi nu kumaha inung bapa aing teh naon cirina di mana ayana nya? Mitra ngahuleng lila mikiran dirina si anak laut teh. Harita angin leutik ngahiliwir nebakana dangdaunan, aroyag pating arulang. Sorana pating korosak pating keresek kawas anu silih harewosan. Lila-lila si anak laut teh panasaran. Terus keluar deui ti guha hayang sidi ka awewe nu tadi. Hayang nenyok beungeutna ti kajauhan. Sugan we teu matak leuleus ari jauh mah gancang lumpat balik deui ka urut tadi. Tapi barang gok haroong teu aya saurang-urang acan. Breh si baki ngajoprak sorangan geus teu usik acan. Suluh he pabalatak jeung Neng Nong. Cager. Wahara mitra nyakal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teu pangdangun deui. Hatur nuhun, hapunten samulai kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.